dipungkir kadar pun benang disingat. Anak ini gerasa masih tidak cukup sing soleh hati hidup di perumahan poe isu pasti datang baris muka lawang pengharapan. Aduh anaki jimat awaki iwal hidup pupunden hati anu jadi hati langka aduh anaki jimat awaki aduh dah teuing buah kacinta wayahna sing kumaima Bapak geus mulang tiheula di punduk gunung kawasa takdir teu bisa dipungkir kadar teu benang disilat.
silih puting kiwani kota Sumedang tuku paingan tik babati ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang. Rerendengan dunia asa nuduaan lamun keur nyawang betang nu kabayang imut akan na atuh duka kumaha imut ukur kasalira lamun keur ningal bulan
Cep anak ginjel ulah ceuing, ulah rudet dia, ulah rek beulik. Wayahna hidup sing sabar, tarimakeun ieu kadar. Titis tulis di Gusti Yang Widi. Rep anak ingruk gerasa rek, masin tibra cu sing soleh hate. Hidup teu perlu hariwang, poe isu pasti datang. Baris muka lawang pangharapan. Aduh anak king jimat awaking, iwal hidup pupung den hati. Anu jadi hati lam kaeling. Aduh anak king jimat awaking, dedah teuing buah kacinta. Wayahna sing tumalima, Bapa geus mulang ti heula di pundut kawasa. Takdir teu bisa dipungkir, kadar pun benang disingar. Rep anak inggris gerasa rek, masin tibra cu sing soleh hate. Hidup teu perlu hariwang, poe isu pasti datang. Baris muka lawang pangharapan. Aduh anak king jimat awaking, iwal hidup pupung den hati. Anu jadi hati lam kaeling. Aduh
lawas ka Sumedang teu kota nu dipikamelang daya paninengan urang gini ayeuna saha nu rek mikamelang Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngarang-rangan yakin urang di Sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kiwani kota Sumedang tugu paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang gini ayeuna saha nu rek mikamelang Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngarang-rangan yakin urang di Sumedang waktu naba bakti
dipungkir kadar teu benang disingat. Anak Inggris gerasa masih dibacu sing soleh hate hidup di perumahan poe isu pasti datang baris muka lawang pengharapan. Aduh anaki jimat awaki iwal hidup pupunden hati anu jadi hati langka aduh anaki jimat awaki adedah teuing buah kacinta wayahna sing teu marima bapa geus mulang ti heula dipundut gunung kawasa takdir teu bisa dipungkir kadar teu benang disilat.
ka Sumedang teu kota nu dipikamelang daya paninengan urang gini ayeuna saha nu rek mikalang Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngarang-rangan yakin urang di Sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasilih ku inti kiwani kota Sumedang tuku paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang gini ayeuna saha nu rek mikamelang Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngarang-rangan yakin urang di Sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasilih ku inti kiwani kota Sumedang tuku paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang ulah lali pangbalikan
sakali karaos asa tos lami sakapung dina sawangan horeng anjeun rerendengan dunya asa nu duaan. Anak kinceuk ulah ceuing ulah rudet dia ulah rek beulik wayahna hidup sing sabar tarimakeun ieu kadar titis tulis ti Gusti Yang Widi. Yesus pasti datang baris muka lawang pengharapan. Aduh anak king jimat awaking iwal hidup pupunden hati anu jadi hati lam kaeri. Anak king jimat awaking dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumalima bapa geus mulang ti heula di pundut dipungkir kadar pun benang bisingan. Anak ingin gerasa masih dibacu sing soleh hati hidup di perumahan poe Yesus pasti datang baris muka